Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna murang kali kelas 2? Damang? Alhamdulillah ayeuna urang pendak deui dina pangajaran bahasa Sunda. Sok disiapkeun buku paketna sareng alat tulisna. Yuk dibuka buku paketnya halaman 73 sampai 74. Kita akan membaca cerita maca carita. Di situ ada cerita yang berjudul Sasatoan di Sabuderan Urang, artinya hewan-hewan di sekitar kita. Kita mulai ya. Kacaritakeun aya 2 anak kucing sosobatan. Ya, diceritakan ada 2 anak kucing yang bersahabat. Nu hiji ucing gedongan, buluna bersih, warnana coklat, palebah beheungna make pita. Yang satu kucing kaya atau kucing bagus, bulunya bersih, warnanya coklat, dan bagian lehernya menggunakan pita. Eta anak kucing nu lucu teh ngaranna si Manis. Anak kucing yang lucu itu namanya si Manis. Kucing nu hiji deui ngaranna si Belang. Kucing yang satu lagi bernama si Belang. Buluna koneng jeung aya bintik hideung. Bulunya kuning dan ada bintik hitam. Cicingna di imah panggung gigireun imah gedongna si Manis. Ya, jadi dia tinggalnya di rumah panggung di sebelah rumah si Manis yang besar. Dina hiji poe, duanana bareng arulin ngurilingan taman. Pada satu hari, mereka berdua main bersama mengelilingi taman. Di taman loba kekembangan keur laligar. Di taman banyak bunga yang sedang mekar. Aya kembang ros, melati jeung anggrek. Ada bunga mawar, melati dan juga anggrek. Salian ti eta aya oge tutuwuhan nu keur baruahan. Selain itu ada juga tumbuh-tumbuhan yang sedang berbuah. Buah nangka, jambu, alpukat, katinggal mani lalebeut. Buah nangka, jambu, alpukat terlihat sangat lebat. Dina handapeun tangkal, si Manis jeung si Belang arulin. Di bawah pohon, si Manis dan si Belang bermain. Keur jongjon arulin torojol si Jabrig. Sedang asik bermain, datang si Jabrig. Anjing hideung nu sok ngaganggu boh ka barudak boh ka sasatoan sejen nu keur arulin di eta taman. Ya, si Jabrig itu adalah anjing hitam yang suka mengganggu mau itu anak-anak atau hewan-hewan lain yang sedang bermain di taman. Bari ngagogog, si Jabrig ngaganggu si Manis jeung si Belang. Sambil menggonggong, si Jabrig mengganggu si Manis dan si Belang. Atuh si Manis jeung si Belang pating beretek lalumpatan. Si Manis dan si Belang berlarian. Si Jabrig ngudag si Manis jeung si Belang, tapi teu kaudag ku si Jabrig. Si Jabrig mengejar si Manis dan si Belang, tapi tidak terkejar oleh si Jabrig. Si Manis jeung si Belang ngarandeg eureun lumpatna katara carapeyeun naker. Si Manis jeung si Belang berhenti berlari. Terlihat mereka sangat capek. Si Manis kakara inget yen manehna geus kasasar. Si Manis baru ingat bahwa dia sudah tersesat. Manehanana ngarasa lapar. Dia merasa lapar. Si Manis eong-eongan ceurik teu apaleun jalan balik. Ningali kitu si Belang karunyaeun. Si Manis mengeong menangis. Dia tidak hafal jalan pulang. Melihat itu si Belang kasihan. Gancang ngupahan si Manis. Ya dia dengan cepat menenangkan si Manis. Bari ngusapan pok manehna ngomong sambil mengusap si Manis. Si Belang berkata, "Eong, tong hariwang Manis. Eong, jangan khawatir Manis. Apan aya kuring di dieu? Kan ada aku di sini. Kuring apal jalan mulang." Ya, aku atau saya hafal jalan pulang. Teu lila di dinya, duanana marulang laleumpang lalaunan. Tidak lama dari situ, dua-duanya
pulang berjalan kaki pelan-pelan. Sapalan si manis jeung si belang pada ocon. Sepanjang jalan si manis dan si belang bercanda. Teu karasa duanana geus nepi deui ka imahna. Tidak terasa mereka sudah sampai lagi ke rumahnya. Atuh si manis atoheun pisan. Si manis sangat senang. Eong, eong, nuhun belang. Eong, eong, terima kasih belang. Anjeun geus nulungan kabingung kuring. Kamu sudah membantu kesulitan saya. Ti ayeuna anjeun teh sobat kuring nu sajati. Mulai sekarang kamu adalah sahabat sejatiku. Nah, sekarang kalian buka buku paketnya halaman 75. Ya, kita akan menjawab pertanyaan, ngajawab pananya. Nomor 1, satonao nu keur sosobatan teh. Artinya, hewan apa yang sedang bersahabat, sedang berteman yang ada di cerita tersebut. Nomor 2, kumaha rupana si manis jeung si belang teh. Ya, bagaimana rupanya, bentuknya si manis dan si belang itu yang ada dalam cerita. Nomor 3, di mana si manis jeung si belang teh? Sedang bermain di mana si manis dan si belang? Selanjutnya nomor 4, saha nu ngaganggu si manis jeung si belang? Artinya siapa yang mengganggu si belang, si manis dan si belang? Nomor 5, kunaon si manis ceurik? Artinya, kenapa si manis menangis? Nomor 6, saha nu nganterkeun si manis? Siapa yang mengantarkan si manis? Nah, silakan kalian jawab berdasarkan cerita yang tadi sudah dibacakan oleh Ustazah. Alhamdulillah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan sholih dan sholihah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.